Apa? Yang kayu pawon. Sing asin biasa nama. Kuring mah da bunga ya ai mun aya nu hajatan sok bunga urang mengadoakeun bisa nya Kang Asep doakeun mun aya hajatan mun aya raramean sunatan Urang selalu hadir, urang mah insyaallah lah kurang didoakeun nya urang pasti aya lah najan urang henteu bisa narima tamu gitu nya tapi orangnya bisa insyaallah lah di tukang-tukangan mah ya kopi mah aya bisa gitu terus ku ieu ge bisa ku bantu lah nyep-nyepkeun sesa-sesa saacan jadi parasmanan jadi sebenarnya mah urang teh lebih ke tester tester makanan supaya naon anu dimakan teh bener-bener layak. Nah, fungsina urang di hawu eta lebih ke memastikan bahwasanya makanan itu layak untuk dimakan oleh tamu gitu nya. Jeung deui nu kadua, fungsina kuring di hawu da kuring teh ngontrol. Sok bisi aya nu keur nyangu mundutan. Terus aya nu keur ngeuretan kakeset lamunna eta salah satu fungsi ti urang aya di hawu mungkin Kang Asep tambahan fungsina urang aya di hawu jadi oke lamun kecewa masakan salah mah tenang urang dites alus enak ya masakan pokona hajatan atuana wakran pokona lamun aya hajatan didinya aya urang geus pasti eta rasa masakan enak anu diadu jeung restoran bintang 7 oge nya. Tadi komo jeung ieu lauk asin. Nambah. Cuman lauk asin mah kusabab lauk asin teh ngan stokna saeutik poe ayeuna teh Kang Asep. Jadi ampura jeung ka parasmanan mau diasupkeun ya. Soalna nya hiji rasana bener-bener nikmat, terlalu nikmat lah kita makan dinya. Kebagian. Stokna dah khusus jeung urang. Tadinya urang request teu diamputkeun lamun poe ayeuna teh ka bagian lauk asin sanes teu hoyong dia. Tetapi karena eta mah tidak masuk menu. Ayana daging hideung. Digalo. Jeung daging koneng ayam. Daging hideung teh sapi ya. Ada ingat. Alhamdulillah sangun lagi pulang bisa daging pungkil ayana di nah eta kitu nya sakit we urang geus 5 menit ya lumayan ya Kang Asep tuh cenah itu 5 menit nah ieu urang ngobrol lah jeung Bisumi rek masak naon keur masak naon Bisumi masak lauk kan ieu nanya heula masak lauk buncis paep ieu rasa sanguna wani diadu teh jeung restoran wani dulu sanguna gitu kurang kumaha pokona lamun aya nu hajatan aya uing di dinya eta pasti masakan ngeunah sakitu we ti pusatna soalna geus biasaan asli meulina ge wani meuli
Pokoknya nu urang aya hajatan terus urang aya di pawon kawas kieu geus pasti eta masakan ngeunah nya tong poho undang lamun keur masak jeung ngasaan. Wah ya Maidah pokoknya mun Maidah rek aya hajatannya undang urang di dapur itu insya Allah masakan enak ya wakil chef geus lah geus aya iklan kuring stop lah nya sakitu ya Kang Chef sok mangga dilanjut guys rek kita rek kopi deui lah. Kawinkan kau Tubucitaya yang bernama Bini Nur Oktaviani dengan diberi mas kawin berupa emas beratnya 5 gram ditambah uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bini Nur Oktaviani binti Bapak Wawan Sucipta dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Prasmanan sukses. Aing menang duit Kang Asep. Gimana? Sawer ku aing jual. Aing menang asli bohan mana nah langsung balik harita. Aing menang duit. Baik lah kita kawe jual ya. Ulah. Hah? Ulah. Ya, geus diwakilan ku we. Ieu jeung ieu pokona duit ieu masalah tanggung jawab we. Bejakeun ka wae jual aing boga daerah dia aing wilayahna. Aing geus ngaharewos ka wae jual. Bagi wae cenah. Ditanggung jawab aing mah. Gitu kan. Yang udah geus kalaparan. Kumaha. Mantap. Nah, mantap. Ya, ya. Aing dibere salam bae gitu. Udah pada sakitunya alhamdulillah abi tos makan anu kadua. Sakali deui lamun aya parasmanan tong poho diundang uing jeung si Asep Portal. Insyaallah dina segi makanan nyata pasti ngeunah ya. Berhubung kuring lapar kuring madang gelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana aya parasmanan di situ aya kuring. Jangan sia-siakan kami. Jangan sia-siakan kami. Karena kami datangnya hanya ketika Anda ada hajatan. Sakitu. Jangan siap tambahan. Intina lamun lapar geran yang parasmanan tah didinya aya kejo akeul. Nuhun. Geus lah kitu bae lah ya. Kayak berangan rek joget. Joget. Kayak beberangan rek joget. Boga duitna. Minta ke Watitin. Oh, Watitin siap. Apal meureun? Apal meureun. Mudah-mudahan dari kami semoga selalu memberikan kehangatan
khususnya minangka keluarga besar Bapak Tuan bermatur kasih. Berikut terima kasih. Yang terhormat teruntuk kembali salam spesial untuk kedua mempelai. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.